samemeh pagelaran hiburan calung jeung ti Purabaya Grup anu dipimpin ku Ius Kang Ius Raina Aajun Patria. Sanajan ditulat tali moal kawas jeung areina, sanajan digunta-ganti moal kawas jeung anjeuna. Lumayan sok sanajan sora kawas blek kurupuk diseseret oge. Kumaha nurangan kasumangetan ajen seni kisuna anu urang jang urang ti urang keur urang. Tetep sumangat urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin cong nya ulah nyebut ustad atuh. Ulah biasa we nya urang meuketan ai kaimanan jeung katakwaan beurang jeung peutingna perlu. Pada make sorban, pada Kudu libur pangaosan. Nah, libur. Insyaallah magelaran di dieu. Tadi siang acara pongdut anu keur zaman ayeuna di lembur pongdut, jai pong dangdut tangke mah aya calung pagelaran calung calung teh tradisional Kabupaten Ciamis khususnya Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Syukur Kang Uda, Kang Acong sing sararehat paragang yuswana ageng rezekina. Amin. Anda pangling pangan. Ayeuna di kopiah bodas. Ari pangpangli. Sok hayang seuri. Han? Sabaraha kali ka Mekah? Teu acan ari paniatan mah ageng, teu acan rugi ka ditu. Puniata unggul lumayan. Eta aing Abdi atuh. mohon. Kapungkur abdi serangan serang Bapak Haji Gopur. Pak Haji Gopur sareng Pak Haji Irusnya. Mohon. Anu ti Cipurut. Mohon tah anjeunna mah pantos bade 2 kali ka ditu. Mohon. Abdi nu 2 kali keuna ngiring sareng Ka Arab ka ditu, ka tanah suci. Mohon. Alhamdulillah. Pak Irus bade ka tanah suci sareng Pak Haji Gopur. Mohon. Sarang ti dia sarang abdi. Oh. Nah, Kloter sabaraha? Sakloter. Kloter sabaraha? Kloter katilu. Oh, embarkasi Terima kasih. chicken cereng. Chicken goreng. Apa chicken cereng? Nu dikit. Atos dugi ka Jakarta. Mohon. Danten mencar. Pak Haji Irus mah Sareng Pak Haji Gopur naik kapal. Kapal ka tanah suci. Mohon, ari akang. Abdi mah ka tanah Abang. Sarua tanah. Moal menang gelar atunya, Cong. Moal. Ini gelar. Ai Pak Irus mah Haji Mabrur. Haji Mabrur. Ari akang. Haji Tarso. Oh, Haji Tarso. Ai Tarso teh. Tara salat. Kang udah punten sareng Kang Acong. Salat mah kawajiban umat Islam sakumna beurang jeung peutingna. Moal nyontang jam-jaman salat mah kawajiban urang pagawean urang anu kudu dilaksanakeun. Anu 5 waktu. Eta teh. Abdi ge da baktosna Pak Haji ti ditu mulih ti Mohon. nganggo sorban. Pak Haji Irus teh. Mohon. Abdi ogenan nganggo. Alhamdulillah itu kok. Teh kalembur teh. Mohon. Ari Pak Haji Irus mah langsung ti ditu dipasihan. Mohon. Kopiah sareng bodas gitu mohon. Abdi mah meser di toko. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Alhamdulillah Kang Acong tiasa ditapangkeun deui sareng Kang Acum sareng Uda Channel. Anu kamari digoncang aya igeug kadangu. Karaos anu igeug. Setengah dua wengi eta teh nu disebut ling non lain linggis. Lain linggis. Lini Ngaranna eta teh bencana. Aya informasi teh sakedapan anu di Pangandaran. Anu langkung ageng mah anu dugikeun ka aya nu pupus teh di Cianjur teh kota Tauco nya. Kota Tauco. Tauco upami Bogor. Sanes di kota. Oh, kitu sanes teh kota. janten istilahna teh Cianjur padetan sabaraha kiloan lah di kota nama gitu. Janten bangsa bumi-bumi Mohon. bawah.
ayeuna teh wartosan nu maot teh tos kana 400. Ya Allah ya Robi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya kan tos mulih ka jati mulang ka asal ku akibat bencana. Mudah-mudahan didungakeun ku urangnya sing sarehat anu dikantunkeunana, sing tabah nu dikantunkeunana. Ukur ngiring bela sungkawa. Nah, eta atuh. Mohon Anu sehat sing enggak sehat. Satri anu tos teu aya sing ditampi iman Islamna. Gitulah. Mudah-mudahan zaman itu dorong doa wungkul. Nah, dunga anu bersih jeung ikhlas turidona, Cong. Nya, itu. Ari ka kumaha? Ari kitu pan ari sifatna umur jalmi mah henteu tangtos. Mohon. Maot teh nanti sawalajarna pan Musibah. Aya nu ti telejog wae dina jalan gitu, aya nu tabrakan wae gitu tos aya pamastina gitu, pamastina. Sareng deui pas nuju igeg-igegan gitu Kang Acong 1:30 nuju bobo. sareng pun bojo. Henteu. Oh, Sareng TV. Oh, Momona TV Madinah, TV Madinah meja. Meja. Acong mah dihanap. Dihanap abi. Igeg. Ari Kang Udan nuju di mana? Abi mana? 1:30 eta teh kan? Ya, 1:30. Mohon 1:30. Pas aya igeg. Abi mah da nuju di bumi tetangga, Mohon. ngenong harita teh. Mohon. Atuh astagfirullahaladzim ingong katingali ranjang ingong. Di Ma, teh ingong. maoskeun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nya abi teh maoskeun la ilaha illallah. Sing teranjang dini geus ranjang oyang-oyangan bae. Gitu. Ning, Ari ku abi teh parasari tingali. Cing teh ceuk atuh taruluikeun cing teh. Gitu. naon sih, Cong? Jadi garawe meureun. Lah, tulumrang. Ini. Kai pangseuri, Cong. Penting ngerti abi kan. Nanya ka eta urang sok sanaos mudah-mudahan we ka aranjeunna ulah kajadian deui ulah kajantenan deui nya anu hal seperti kitu da eta mah musibah sanes kahayang urang. Sanes kahayang urang. Nya sanes. Gitu. Tangtos mah maot mah tos tangtos. Tos tangtos ning eta ning bisa Da kamari ge tetanggi abi ge nuju emam. Eta mah keremam. maot. Innalillahi wa inna kasurep kumaha. Ketabrak mobil. Nuju Si emam. Acong eta mah. Si Acong. Masalah itu masalah Di jalan, mamna di tengah jalan meureun. Jebret Coba ke mobil. timbal ngacreng Timbal ngacleng nyawa teh aya. saya. lah gitu. Tak Aya kajantenan Kang Di. kan? Iya ada abi mah kajantenan mah seueur. Mohon. Kajantenan mah gitu. Abi mah malian kajantenan teh nuju di mananya? Di jalan. Pengalaman ningali bos mimpi digali kana jungkrang. Astagfirullahaladzim. Penumpang nanti cenah ya wartos 40. 40. Da eta ku abi mah mujina ka budak orok Beng masih teh. kan umur 4 bulan salamat eta mah jeung indung. Sakurang eta orok jeung inuna. Nya salamat eta mah. Wah gede ilmu jigana Cong. Anu sajen mah maot Gede ilmu. Eta mah. Gede ilmu. sanes masalah ku gede ilmu. Jigana kuat pangaweruh. Aya ieu turunan. Oh, itu turunan kuat. Lain ku masalah pengalaman. Ditang tayungan keneh ku pangresa. Ya pasti ada di tayungan mah. Itu mana anu kabeh maot gitu. Ari eta bisa salamat budak orok. Ai pang salamet Kang. Kan? Ai pang salamet. Kapan diimah keur diayun ku indungna budak mah. Kitu Kang. Bukan diimah gitu. Kitu Kang ge. Eta mah urusan bos itu geus mah sabodo teh. Astagfirullahaladzim. Amin. Ieu mah sanes candakeun rumah tanggi carios kieu mah. Sanes. Sanes mah. Sakitu panginten Kang Acongnya abi ti payun Mohon. kaleresan itu di panggung parantos persiapan. Mohon urang teh ulah petot keimanan sareng katakwaan beurang jeung peutingna ai dina seni mah eta mah karesep urang. Gitu. Hilap, Oh, kewajiban, wanci lohor, lalohor, wanci asar. Tapi dia nama kana ibadah teh sok rada digeureuyeuh ya. Mohon sae. Mana Nabi mari puna teh ada nu disujud. Ai pang. Digegeledak wae tarang dan acan bisa ngangerah gitu tah. Tapi mah Nuhun nya Kangnya. Pribados bade teras wae kaditu sakedap deui netepan isya. Urang isya heula sasarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Acong mangga nyangakeun tos terasa mangga. Assalamualaikum. Cong eta mah kitu bae. Dan oh mangga. Dua tuh, cong di wae.
Rek milu ke masjid. Hah? Milu ke masjid. Arek usaha heula urang ge. Urang ge da. Arek milu hayu Sugan we atuh. sarua jam. Temu Hayu ieu. atuh. Rek ngakurkeun jam ke masjid.